Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Al-hadis. Wa qala aidan faqala li ya Aba Hurairah sholli ma'al jama'ah walau kunta jalisan fa inna Allaha yu'tika bi kulli sholatin sawaba khamsa wa isrina fi ghairil jama'ah. Manane wallahu a'lam bishawab wal haqiqati ya rabbi. Shadaqallahu alazim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika min asyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama anu langkung utama hiwang panjatkeun puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam dia dilimpahkan ka junjungan urang sadaya Habibana al-karim wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargina para sahabatna umumna ka urang sadaya selaku umat Islam anu masih eksis istiqomah menjalankan syariat ajaran mulia. Urang hadir anu hadir di ieu tempat dipasihan Muhammad sinar Allah Subhanahu wa taala. Mugia urang hadir anu hadir di ieu tempat kene syafaatul umat mantana dikumpulkeun jaga di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nuku syukri dawa sing hormati segenap para alim ulama para tokoh masyarakat wabil khusus guru urang sadaya anu nampak hadir di tengah-tengah urang sadaya alladzi lam yudhkari sumu ta'ziman wa takriman lahum. Mugia guru urang sadayana ding sing dipasih yuswa anu panjang untuk barokah amin. Mugia guru urang sadaya sing dipasihan milik rizki na anu seueur amin. Mugia guru sadaya biasa nuntun jaya kana jalan anu dipekerido tegas nama jalan agama Islam amin ya Allah ya rabbal alamin. Nuku sing priwados yang hormati segenap kepengurusan Masjid Nurul Falah diketuai ku Bapak Haji Ridwan. Mugia mantana sing dipasihan ka istiqomahan kasabaran dina nuana amanahna sareng mugia mantana sing dipasihan ban ganjaran palayan ganjaran anu teu tiasa dihitung tegas nama mudah-mudahan nya mantana kenging taufik sina budaya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan musim beribadah yang hormati Bapak Caring pungkas sadayana jamaah anu hadir dina ieu tempat anu mulia ku Allah Subhanahu wa taala. Mugia urang sadayana anu hadir dina ieu tempat saparantos murid dina ieu tempat kangge taufik sinahan hidayah Allah Subhanahu wa taala tiasa ngamalkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah wa as'adakumullah dina saat ayeuna insyaallah seperti pados baris ngabahas tentang rukun ibadah dina masalah fikih anu berkaitan tentang berjamaah. Saur Kanjeng Nabi qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li. Maka Kanjeng Nabi ngadawuh ka kaula ya Aba Hurairah Aba Hurairah cek Kanjeng Nabi
Sholli ma'al jama'ati salat anjeun ma'al jamaah serta berjamaah. Walau kunta jalisan sok sanajan ayana anjeun eta anu cari teu bisa nangtung. Fa innallaha yu'tika mangka yesanya Gusti Allah yu'tika eta mereka anjeun bikuli sholatin kana setiap salat sawaba khumsi wa isrina kana ganjaran 25 derajat ardu lila fi ghairil jamaati dina saliyang berjamaah. Mantap. Jadi Kanjeng Nabi ngakudukeun salat berjamaah, salat maktubah anu dipadukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya selaku muslimin. Dina ngalaksanakan sholat berjamaah. Al-jama'atu rahmatun wal firqatu adabun. Berjamaah itu tanda bakal diturunkan rahmat, sedangkan ari papisah eta teh bakal diturunkan adab. Na'udzubillahi min dzalik. Yuk urang makmurkeun mushola, makmurkeun masjid, generasi-generasi muda ulah sok dibangun tihan generasi muda. Sebab moal aya penerus anu kaholot lamun generasi muda alun. Mudah-mudahan di kampung Babakan Bandung Tengah generasi muda sing aya anu tiasa neraskeun kana perjuangan para sepuh kaum Masjidul Falah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi nama masalah jamaah aya hukumna diatur dina masalah fikih. Faslun fi sholatil jamaati wa ahkamiha. Dina ieu fasal ajengan musannif bari martalakeun dina masalah salat berjamaah wa ahkamiha sinara hukum-hukum anu berkaitan jeung salat berjamaah. Di mana nyandakna wa aslu fiha alkitab wa sunnah. Kahukuman sholat berjamaah teh hukumna fardu meunang nyandak dina kitab Al-Qur'an sinareng as-sunnah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka khabari sahihaini kawa seperti caritaan anu sahih dua tegasna nama Imam Bukhari wa Muslim. Sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bisa'i wa ishina darajat. Sholatul jamaati ari sholat berjamaah eta leuwih munggulan tibatan sholat sorangan bisa'i wa isrina darajat sampai ke 27 derajat wa fi riwayatil Bukhari. Tah eta sakitu riwayat Imam Bukhari. Jadi sholat berjamaah beda dengan sholat sorangan. Sholat sorangan mah biasa diganjarna untuk sakumaha sholat berjamaah. Sebab sholat berjamaah mah menang dan ganjarna 27 derajat. Andai katanya ieu derajat ganjaran anu aya dina sholat dilimpah ke tiap alam dunia, maka berbondong-bondong manusia moal daek ninggalkeun sholat berjamaah. Al-jama'atu fil jum'ati fardhu 'ain kama yati wa fil maktubah. Kumaha hukumna sholat berjamaah sholat fardu anu aya dina dohor, asar, maghrib, subuh. Dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Ta eta hukumna naon? Al jama'atu fil jum'ati fardhu 'ain, ari berjamaah dina salat Jumat fardhu 'ain eta teh hukumna fardhu 'ain. Hartina fardhu 'ain kaparduan anu teu tiasa ditalangan ku batur. Wungkul jalma sorangan anu tiasa ngalaksanakeun salat Jumat. Nalika jalma geus katinggalan salat Jumat gugur kewajiban salat Jumat, non wajib ngalaksanakeun salat dohor. Bahkan berbahaya jasa pikeun jalma
anu ninggalkeun salat Jumat 3 kali mangka bakal pecat anu kaimanana. Naudzubillahi min dalik. Awasnya ulah aja entah ninggalkeun salat Jumat nepikeun kana 3 kali. Kumaha dina salat maktubah bil maktubatil muaddat li ahrori ahli jadi al-muqimin. Ari berjamaah dina salat maktubah, salat fardu al-muaddati anu dilakonan ka jalma-jalma anu merdeka kalalaki tur anu cicing dina eta fardu kifayah. Fardul kifayah ti eta teh fardu kifayah. Jadi Bapak salat Jumat teh hukumna fardu ain teu bisa ditalangan ku batur. Lamun salat maktubah, salat anu 5 waktu hukumna fardu kifayah. Artina fardu kifayah wayahna kasakur-sakur anu deket ka masjid atawa natangga ka masjid ulah sok ninggalkeun berjamaah. Sebab cek qaidah idza fa'alul ba'du saqatal farad anil baqi. Bila mana geus migawe hiji setengah na manusia maka hukum dosa sakabehan. Maka hukumna salat berjamaah fardu kifayah. Adapun lamun di masjid di mushola eueuh anu berjamaah sorangan acan mangka dosa teu karasa asakabeh warga kampung Babakan Bandung Tengah. Mantap ayana kiai, ayana ustad, ayana kasepuhan anu nuntun berjamaah eta ngabugurkeun dosa sakabeh jalma anu aya di lingkungan masjid. Kudu nama eta atur nuhun ka guru urang anu nuntun berjamaah atur nuhun. Andai kata lamun guru urang anu mimpin mangka kabeh kadosaan dosana teu karasa. Masya Allah ya. Bihai sujud harus syi'ar sakira-kira zahir asy'ar naon ciri bimahal iqamatiha dina tempat diadegeun salat. Kelung ge umpama teh Bapak diadan Allahu akbar Allahu akbar eta komo deukeut mah nya wayah lempang ke masjid lamun teu udur mah lempang gitu. Lamun geus dohir aya anu adan di masjid kari-kari anu berjamaah apa biasa anu adana Bapak Ardi umpama teh anu komata Bapak Ardi anu ngajadi imam jeung mamungna Bapak Ardi sorangan aya di masjid doa eta kabehan sakampung Babakan Bandung sebab teh aya anu berjamaah. Wajib hukumna bila mana geus aya anu ada di masjid maka wajib fardu kifayah ka sapur jamaah anu aya di lingkungan kampung Babakan Bandung Tengah. Bahkan wal jamaatu fil witri sunnatun li itsba'i wal witru ba'daha sunnatun. Aya di hari berjamaah dina salat witir sunnatun eta teh sunnah. Wapil witir sinarang dina salat witir ba'da sanggeusna witir sunatun eta sunah. Artina salat sunah anu diberjamaahkeun model dina witir eta hukumna sunah. Sanggeusna salat nantaran sanggeusna salat tarawih anu dina jero tarawih aya witiran mangka sanggeus salat tarawih oge sunah ngawitiran deui. Kitu nya. Wa akadul jamaati sareng ari pangkukuh-kukuhna paling dikuat-kuat kena berjamaah bisubhi eta teh dina salat subuh. Komo lamun subuhna yaumil jum'ati subuhna subuh Jumat li hadis fi karena aya hadis anu nerangkeun bahwa kautamaan salat subuh dina poe Jumat malaman Jumat eta utama diberjamaahkeun. Sumasa iril ayam kumaha lamun salian salat subuh dina poe Jumat kari-kari dina poe Minggu poe Sabtu
apakah eta utama summa sairil ayyam satarasna dina sasesana poe oge eta hukumna kitu leuwih utama kitu ngan leuwih utama dina salat subuh dina poe Jumaah gitu. Saterasna summa fil isai saterasna dina salat isya li anna fihi asyakku minha fil asr saterasna dina salat isya tuh. Jadi menang ranking kedua dina kautamaan berjamaahkeun eta dina salat isya saterasna deui sumal asri saterasna dina salat asar wal jamaatu lirijali fil masjid abdulun ari berjamaah pikeun lalaki di masjid eta leuwih utama lamun lalaki wayahna berjamaah di masjid aya di imamah tempatna awewe lamun urang embung disarukeun jeung awewe mangka leumpangna ka masjid diberjamaahkeun ta eta pikeun lalaki diberjamaahkeun salatna di masjid eta leuwih utama ngan napuna ila idza kanatil jama'atu fil baiti aksaru kecuali bila mana naon diberjamaahkeun timah eta leuwih utama beda masalah lamun kieu di masjid palingna oge berjamaah salat zuhur opatan lamun di imah diberjamaahkeun aya cenah 12an jeung anak-anakna mangka eta leuwih utama keneh di imah cenah Bapak daripada di masjid anu salat berjamaah ngeun opatan atawa limaan ngeun cenah ge minha fil masjid alama qalal qadi Abu Thayyib wa mala ilaihi adroi wa zakasi minha di antara ulama anu nerangkeun leuwih utama keneh salat berjamaah di imah lamun salatna anu berjamaahna leuwih loba utama keneh di imah kitu nya alama qalal qadi sakitu ucapan anu dicarikeun ke Imam Qadi jadi cek Imam Qadi mah Qadi Abu Thayyib wa malah sinareng condong ka Imam Abi Thayyib Imam Zarkasi Imam Adroi kitu eta ngautamakeun salat di imah lamun salat di imah leuwih loba berjamaahna leuwih loba anu berjamaah tibatan ti masjid ngan tetapina ieu lakinil auja tetapi na kaul aujah leuwih muhtamad tibatan kaul Imam Adroi Imam Zarkasi maka tadau qala musyayikhaini sakuma pataropan kalapan Imam Syaikhaini wa ghairi sinarang saliyana Imam Syaikhaini saha Imam Syaikhaini Imam Rafi'i Nawawi tabila mana aya kaul anu pertama ngeun kasusul ku lakinil aujahu ma iktadau kalamu syaikhon nyaeta Imam Rafi Nawawi mangka nu kaul anu leuwih utama kaul anu kadua wa saraha bihi al-Mawardi sinarang nasreh kana kaul Syaikh saha Imam Mawardi min annaha fil masjid afdal wa in qala berarti tadi teh qaul anu pertama anu nyarioskeun bahwa berjamaah di imah eta leuwih utama tibatan di masjid lamun ngitung-ngitung loba berjamaahna berjamaah di masjid upama 5 berjamaah di imah aya 12 jeung anak-anak jeung pamajikan umpama teh mah eta leuwih utama keneh di imah ngeun eta kaul eta dhaif disusul ku kalamna Syaikhon Imam Rafi Nawawi anu nerangkeun bahwa sholat di masjid eta leuwih utama wa in qalat sok sanajan saeutik itu karena kautama di masjid eta narik-narik kana kautamaan masjid gitunya wa maka surah jamaatuhu sareng hari sholat anu seueur naon berjamaahna afdalun eta leuwih utama ila kita kana imamuha Hanafiyan kecuali bila mana anu ngajadi imamna eta madhab Hanafiyah eta madhab Hanafi urang madhabna madhab saha madhab bukan lain
Si umah debu buhar dong kayak abi. Madhab madhabna cenah, urang madhabna salatna. Madhab Syafi'i. Pira aku tanya ulkan madhab sorangan salat teh urang nya. Madhab ka saurang, nuturkeun ka saurang. Nya, nuturkeun kana madhab Syafi'i. Kumaha lamun andai kata di masjid imamna imam Hanafi umpama teh anu madhab Hanafi sedangkan urang na madhabna Syafi'i, apakah orang berjamaah baik di masjid apakah di imam? Ila idza kana imamuha Hanafiyan, kecuali bila mana sah anu ngajadi imam berjamaahna Hanafiyan eta anu bangsa Hanafi au ghairu atawa salian madhab Hanafi. Mimma la ya'tiqidu wujuba ba'dil arkani wasyuruti, di antara jalma anu teu ngawajibkeun satengahna rukun atawa syarat. Madhab Syafi'i ngawajibkeun maca bismillah, madhab Hanafi henteu ngawajibkeun maca bismillah. Kan bertolak belakang tuh ya antara Imam Hanafi jeung Imam Syafi'i. Tah lamun andai kata urang salat ngamungkana madhab Imam Hanafi mangka otomatis bakal ninggalkeun hiji anu diwajibkeun dina madhab Syafi'i kitu. Model Fatihah mimah Hanafi mah dina Makkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kumaha lamun urang di Mekah pan otomatis kan urang teh ngaamun ka imam anu bangsa Hanafi ta eta kudu taklid. Ngan taklidna ulah muafik ulah talpek ulah saparo-saparo dina masalah lamun urang salat arek ngamun kana mazhab Hanafi taklid dina sakabeh peribadahan, dina masalah ngalawuduna, dina pembatalan ngalawuduna, dina syarat sahna salatna dipake madhab Imam Hanafi ulah madhab Syafi'i lamun dina salat urang keur aya dina tanah suci umpama teh nya. Lamun eta mah urang di Indonesia lah cenah kami mah arek taklid bisa maka utama keneh di imah daripada urang berjamaah jeung imam madhab Hanafi andai kata umpama temanya lamun tama kitu bisa urang kitu ngaberjalankeuna dina wuduna dina salatna mangga dimenangkeun urang kitu ngamun kana imam anu bermadhab Hanafi nya. Au fasikon atawa jalma anu fasik, artina fasik eta di antara jalma anu tara make tutup sirah. Umpama tema kiai aya ustad aya ngeun eta umpama anu dijadikeun imam eta baragajul umpama tema aya tatoan atawa entelok paket peci umpama tema entelok pakai tutup sirah dijadikeun imam cenah ieu mah jalma fasik mangka leuwih utama kene di imah daripada di masjid. Lamun di masjid anu ngajadi imamna jalma fasik mantak eta anu ngajadi imam sangat hati-hati dipilih dina babagan nama gitunya kudu adilan ulah pasikon gitu au mubtadian atawa anu ahli bid'ah. Sah anu ahli bid'ah model ahli bid'ah teh naonnya zaman ayeuna mah kau naonnya Islam liberal kitunya adu Islam naon deui anu sokna haram-haram kenjara katingali ku urang ustaz saya ustaz upama tama atawa kiai pangkatna anu sok ngaharamkeun jarak mangka nalika ngajadi imam di masjid ulah utama kene di imah daripada di masjid. Tah eta anu ngajadi ahli bid'ah aya jarak haram aya tahlilan haram aya maot hayang ditahlilkeun nya etanya utama kene di imah lamun anu ngajadi imamna ahli bid'ah. Kamu dari mana? Kamu Mu'tazili kau seperti kaum Mu'tazilah wa mujassimi atau kaum mujassimah wa jauh hari atau kaum jauh hari
wa qadari atawa kaum qadariyah tanya au kana yata'atilu 'anil jamaah masjidun qaribun atawa kosong dina berjamaah masjidun qaribun naon masjid anu deket umpama kieu urang di kampung eta aya dua masjid atawa aya masjid kampung Babakan Bandung jeung kampung masjid Bladituna Unibera atawa mananya Kadiri di Kadiri umpama tama berjamaahna leuwih loba tibatan kampung Babakan Bandung milih mana eta umpama tema belah ditu mah masjid loba ngan di urang umpama di kampung Babakan Bandung setik milih ka mana milih kanu loba kanu belah ditu gitunya au nonta masjidun qaribun naon masjid anu deket kosong dina berjamaah masjid deket tangan masjid anu loba berjamaahna fal jamaatul qalilu mangka ari berjamaah anu seeutik eta leuwih utama fa illam yajid ila jamaatan imamuha mubtadiun kaosa dicontona mangka ari berjamaah anu seeutik eta leuwih utama fa illam tajid bil mangka lamun teu manggih ila jamaatan kana berjamaah imamuha anu ngajadi imamna berjamaah mubtadiun eta anu ahli bid'ah umpama tema di masjid lobaan berjamaah nepikeun ka 20-an ngun ahli bid'ah kabehan kiaina ngomongkeun haram jamaahna pokona mah jamaah ahli bid'ah bae pokona mah geus wani-wani ngaharamkeun kana muludan kana rajaban kana tahlilan kana dzikiran mursa model kitu di masjid umpama teh mah aya di imah umpama teh mah urang jeung anak pamajikan ngelimaan bagus kene di imah itunya walaupun berjamaahna leuwih saeutik tibatan masjid wa tadarukul jamaah sinareng disusul naon kautamaan berjamaah ail jami'i tegasna berjamaah fadilaha kautamaan berjamaah bi idraki juz'in min sholati ma'al iman ku sabab manggih sajud dina salatna berjamaah bareng jeung imam min awwaliha dina kawitana awisana iha atawa dina pertengahan nyusul deui bapak dina kautamaan salat berjamaah lamun urang manggih sajud dina sajud salat jeung imam ti awal sinareng pertengahanna malam yusalin salagina tacan uluk salam eta si imam kieu gambaranna umpama teh mah mang otong ka otong jeung katulus umpama teh mah ka otong jadi imam katulus jadi makmum tah bila mana datang kadayat umpama teh mah imam jeung makmum kadayat datang deui tah lamun eta kadayat umpama teh menyampaikan karena salah satu juz dina salat si imam bakal nyusul dina kautamaan berjamaah dina mimitina atawa dina tengahna malam yusalim salagina tacan uluk salam eta umpama teh si imam jeung si makmum geus uluk salam kari-kari asup ka dinya atuh teu kasusul kautamaan berjamaah mana deui kautamaan berjamaah wa tadaruku fadilatu takbiril ihrami bi huduri taharumil imam sinareng nyusul kautamaan takbiratul ihram bi huduri taharumil imami ku hadir takbiratul imam wa isbahihi sinareng nuturkeun eta imam ka imam pauron pada harita hartina kieu Bapak lamun urang hayang meunang kautamaan berjamaah kitu mangka eta nalika takbir kudu ngiring-ngiring takbiratul ihramna si imam jadi ulah kapotong kulila umpama kieu umpama teh kadayat jadi imam katulus jadi makmum cik kadayat usolli fardhul maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblat ada imam lillahi ta'ala
anu ngajadi imam disusul kudu ngajadi makmum. Allahu akbar, Allahu akbar. Eta leuwih utama daripada geus kapotong lila. Umpama hartina kieu kapotong lila, Allahu akbar, usolli. Batur mah si imam geus bar, si makmum karep usolli. Eta henteu leuwih utama. Leuwih utamana si imam geus bar disambung ku si makmum. Allahu akbar, Allahu akbar. Mantap urang kudu giras dina salat teh kitu, ulah anca laet hayang panggurina kitu. Kudu panggeurana supaya urangnya sikon si imam ya. Supaya si imam usoli urang usoli. Si imam bar urang Allahu akbar kitunya. Nyusul kautamaan fadilah takbiratul ihram kusabab ngepasan ngiring-ngiring karena takbiratul ihram nasi imam pauron pada harita gitunya. Madai wa yustahabu li imamil wal munfari intidharu dakhil. Disunahkeun ka si imam atawa ka jalma anu salat nyorangan intidharu dakhil naon nungguan anu asup pi ruku'i dina ruku wa fi tasyahudil akhiri atawa dina tahiyat akhir. Contohna kieu disunahkeun eta umpama teh makadayat ngajadi imam katulus ngajadi makmum. Datang ka otong Allahu akbar cik kadayat. Cik katulus Allahu akbar. Kesek deh, pelacer becai. Cik adayat wah, iya besigana iya. Anu lempang teh tulus iya mah, atawa otong pematemanya. Wah iya, sigana mah anu arif berjamaah iya. Tak sunah pikeun si makmum nungguan anu rek berjamaah dina ruku atawa dina tahiyat akhir. Ulah nungguan dina nangtung. Tungguana dina ruku. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atuh ulah kegancangan. Aya dina salat mah nya. Awas eta. Fatihah teh aya dua, aya anu utama, aya anu leuwih utama. Lamun urang maca Fatihah diwasol eta kurang utama. Nu utama nama dina Fatihah eta kudu dipisah-pisah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saterasa terus ka dituna. Eta nu leuwih utama. Keteranganna aya dina kitab Fathul Mu'in. Kitu. Ulah diwasol kitunya hayang meunang kautamaanna. Tapi kan si imam atau jalma anu salat sorangan sunah nungguan jalma anu rek berjamaah dina ruku atau dina tahiyat akhir. Lamun urang keur salat sorangan umpama Allahu akbar kereser bae umpama teh mah eta si cai pangalawuduan sigana mah berenang berjamaah dina ruku Allahu akbar kebelkeun rukuna tungguan eta supaya si anu arek berjamaah eta milu ruku jeung si imam gitu. Wa fi tasyahudil akhiri atawa dina tahiyat akhir. Ngeun awas kieu Bapak. Kieu ya bisi terjadi ti urang. Lamun urang salat ya kadang-kadang lamun urang salatna katinggalan si imam keur ruku atau si imam keur sami Allah urang asupna di mana eta kadang-kadang Pak aya bapak lamun katinggalan salatna eta lamun arek berjamaah ya asupna di belah mana ya apakah si imam keur nangtung apakah si imam keur ruku apakah si imam keur tahiyat apa kumaha gitunya awas si catatan lamun urang arek berjamaah jeung si imam kari-kari mudah dina ruku kudu pas rukuna imam jeung rukuna urang artina eta ngaranna masbok rakaat nya ngaranna masbok rakaat masbok Fatihah eta ngaranna masbok
masuk Fatihah. Nalika umpama Allahu Akbar langsung urang milu ruku jeung si imam sarua jeung rukuna imam. Artina ente si imam pas si imam ruku pas urang ruku si imam naik eta bapak ente kausuk salat sarokaat jeung imam anu eta nya kudu ngepasan. Lamun urang hayang karekan sarokaat jeung si imam ruku urang ruku si imam maca subhana rabbil azim urang oge maca subhana rabbiyal azim. Jadi kieu bapak lamun si imam ruku nya si imam ruku ya kari-kari urang katinggalan Allahu Akbar langsung ruku Allahu Akbar si imam ieu nya jeung urang teh tacan nantanya henteu paheula-heula kitu nya si imam naik kakar urang naik. Lamun tama Allahu Akbar ruku si imam kari-kari urang datang Allahu Akbar si imam naik tah eta bapak henteu meunang sarokaat gitu. Artina lamun meunang sarokaat jeung si imam eta kudu bareng rukuna jeung si imam maca subhana rabbil azim urang oge kabagian sakali tah dua kali tah tilu kali tah jeung si imam maca subhana rabbiyal azim gitu. Abi mah sering eta terjadi ningali kaos kitu. Cenah cek abi teh kok kieu nya. Ongko hayang berjamaah jeung si imam nyokot dina ruku, si imam ruku gitu. Si imam naik, si eta karek ruku umpama teh mah kari-kari teu nambahan rakaatna deui. Atuh teu saha eta mah salat kitu mah nya. Awas eta. Jadi lamun pikeun hati-hati malah urang tungguan si imam si naik. Gitu naik bis naik tah geus bisa Fatihah di kakar kurang asup sakira-kira umpama teh maka udag mah si rukuna si imam tah urang asup berjamaahna dina ruku gitu. Sunah eta si imam nungguan anu rek berjamaah dina ruku wa fi tasyahudil akhir atawa dina tahiyat akhir. Gambar masalah kaos kieu cikadayat anu ngajadi si imam At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kerecek we eta cai panglauduan ngolocor berarti aya anu rek berjamaah eta maca tahiyat ulah digancangkeun ancakeun supaya ieu anu rek berjamaah kitu bareng jeung tahiyatna urang gitu. Lamun umpama teh mah brek we umpama berjamaah jeung burinya sa ngabarengan jeung si imam keur tahiyat akhir eta meunang kautamaan berjamaah eta ngaranna makmum rakaat gitu. Makmum rakaat meunang eta bisa di alayakula intidoro dengan syarat pula panjang teuing naon kana nungguana wala yumaiz baina dakhilin sinar ulah ngabedakeun di antara jalman asup. Syaratna aya dua bapak. Lamun andai kata urang sebagai si imam arek nungguan si makmum dina ruku atawa tahiyat ari syaratna aya dua. Urang ulah manjang teuing dina nungguana, kadua ulah ngabeda-beda jalman asup. Allahu akbar, Allahu akbar. Pas ruku ieu kadaya. Karecek bae cai. Leumpangna ieu moal salah katulus. Wah, ieu tulus sigana cik kadaya teh aya. Ditungguan dina ruku. Bener bae horeng mah datang katulus. Allahu akbar, Allahu akbar. Bener tulus umpama. Kari-kari umpama teh lain waktu salatnya teh kadaya sorangan Allahu akbar kelecek bae wah cenah ieu mah otong bunga imungguana ge tah eta syaratna aya dua ulah ngabeda-beda dina masalah jalma anu asupna. Umpama teh aya katulis mah daek nungguan aya kaotongna embung umpama teh ulah eta syaratna kitu nya ulah syaratna ulah panjang teuing nungguan jeung ulah ngabeda-beda jalma anu asup rek berjamaah. Wa yukrahu ayan tadharu fi ghairihima dimakruhkeun naon nungguan salian dina ruku sinareng dina tahiyat. Di mana nungguanna? Umpama teh nungguan keur nangtung atawa nungguan tina Robbi firli gitu.
eta hukumna mah makruh salian nungguan dina ruku jeung tahiyat akhir. Bas gambar masalah ieu. Lamun urang geus salat ya Bapak, kari-kari urang salat ya. Umpama teh Bapak ardi, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nu adan Bapak ardi, anu qomat Bapak ardi, anu jadi imam oge Bapak ardi sorangan berarti ya banyak eueuh makmuman. Kari-kari datang ieu umpama teh kadayat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, salat encan. Cek Bapak atuh geus. Oh, siap menungguan siap. Kumaha cenah ayeuna? Adan aing, qomat aing anu ngajadi imam aing, sorangan we berarti salatna. Hai Pak berjamaah deui. Tah eta kumaha? Lamun jalma dipentah hayang berjamaah jeung urang. Kari-kari urang geus salat ieu. Apa urang salat ieu apakah ulah eta? Tah di dieu Bapak, lamun andai kata urang geus salat berjamaah, kari-kari aya jalma anu hayang salat berjamaah deui eta hukumna sunnah mangga eta mah Bapak. Lamun urang salat geus salat zuhur ya kari-kari aya jalma anu hayang berjamaah jeung urang geus berjamaah deui. Kitu nya wa yusanu i'adatul fardi binyatil fardi, disunahkeun pikeun Bapak ardi i'adatul fardi naon ngabalikan salat fardu binyatil fardi ku niat fardu. Gitu. Hayu cenah. Cika daya teh Bapak Adin jadi imam, abi jadi makmum. Abi jauh-jauh di Babakan Bandung Kidul, hayang ka Babakan Bandung Tengah hayang berjamaah, kari-kari katinggalan. Hayu Bapak Adin anu jadi imam, abi anu jadi makmum. Eta sunnah eta. Walaupun urang geus berjamaah, walaupun urang geus salat gitu. Ma'al munfarid babarangan jeung munfarid awil jamaah atawa berjamaah. Lamun urang salat dhuhurna sorangan aya anu ngajak salat deui maka sunah urang balikan deui. Atawa urang geus berjamaah kari-kari umpama teh mah urang ieu berjamaahna limaan, hiji imam lima makmum. Kari-kari umpama teh mah aya anu leuwih loba berjamaahna. Aya tadi mah anu ngajadi bangun nang 5 bregedeg we ka asup ka dieu. Aya anu arek berjamaah saha anu sabaraha cenah anu ngajadi makmumna 20. Maka sunah anu berjamaah pertama anu berjamaah 5 jelema maka sunah ngabalikan deui berjamaah jeung nu loba berjamaahna. Eta hukumna sunah gitu nya. Wa in kana qad sholaha ma'aha sok sanajan eta si jalma geus salat ma'aha jeung berjamaah anu sejen kitu nya. Walaupun orang salat berjamaah jeung sejen, aya berjamaah anu kadua leuwih loba berjamaahna, sunah urang ngabalikan deui. Tah, pan aya urangnya berarti salatna 2 kali ya. Salat fardu nu mana? Anu pertama apakah anu kadua? Wa farduhul aula are kaparduan nama eta salat pertama tetapnya ai fardu nama salat pertama anu kadua mah salat sunah hukumna eta meunang kasunahan nungkul kitu. Ngeun niatna niat salat fardu biasa aka jadi makmum tah arek jadi imam tah niatna mah fardu salat nu kadua hukumna sunnah. Wala yundabu ayu idda al mangzurati walal janazah. Engta disunahkeun naon ngabalikan kitu. Al mangzurati kana anu dinadarkeun. Urang lamun teh mah boga jodoh tahun 2023 cek Mang Santri. Gusti amun abi datang jodoh 2023 kula arek nadar salat 10 rakaat. Kari-kari tah cenah umpama bener bae 2023 datang jodoh anu ngalamar bih gagahnya Mang Santri dilamar ku awewe eta anu di tangan mah nya umpama teh mah bener bae 2023 aya jodohna mangka nadar 10 rakaat lah cenah kami mah kurang kene cek Mang Santri ditambahan 20 rakaat tah anu salat sunnah 10 rakaat hukumna wajib lamun dinadarkeun kari-kari lamun ditambah 10 rakaat teh eueuh kasunahan mana deui eueuh kasunahan dibalikan walal janazah teu disunahkeun ngabalikan salat
Janajah bongan ijana-jana merenang biasanya hargana rada naik ya umpama sabaraha 100.000 cek mah satu wah cenah lumayan nya lamun sarokat 100.000 lamun 2 rakaat 200.000 amun 5 rakaat umpama teh mah 5 kali balikan sabaraha cenah 500.000 lah arek milu deui kloter pertama milu kloter kedua milu tilu kaopat kalima milu umpama teh mah eta mah teu aya kasunahan pikeun ngabalikan salat janazah. Kumaha cenah arek balikan bae mangga eta mah gunana naon ngeun teu aya kasunahan pikeun ngabalikan salat janazah. Ngeun cenah bi khilafi ma tusanu fil jamaah beda masalah lamun salatna anu disunahkeun berjamaahkeun minanawafil di antara salat sunah kieu Bapak aya salat sunah eta aya dua nya aya salat sunah anu sunah diberjamaahkeun aya salat sunah anu henteu sunah diberjamaahkeun kaos keur kamari teh nya mana salat sunah anu teu sunah diberjamaahkeun model mah qobliyah ba'diyah salat sunah anu disunah diberjamaahkeun mana salat Idul Fitri Idul Adha kumaha cenah rebawa kasan apa eta salat sunah teh diberjamaahkeun sunah teh diberjamaahkeun henteu sunah diberjamaahkeun eta mah salat lidap ilbala henteu sunah ngeun amun diberjamaahkeun mangga kitu ngeun ti dieu lamun aya salat sunah anu disunahkeun diberjamaahkeun mangka sunah oge dibalikan kitu nya Bapak lamun umpama teh mau urang salat Idul Fitri ti dieu kari-kari umpama teh mah beres ya di babakan Bandung lah cenah arek nyabak ka naon teh ka ditu tuh ka sabrang di sabrang umpama teh mah tacan dimulai salat Idul Fitri atau Adha sunah jalma anu geus salat Idul Fitri di babakan Bandung lamun tacan di sabrang milu deui ka sabrang kitu nya salat Idul Fitri atau Adhana kitu nya tah gitu jadi salat sunah eta aya dua aya salat sunah anu teu sunah diberjamaahkeun aya salat sunah anu sunah diberjamaahkeun lamun aya salat sunah anu disunah diberjamaahkeun mangka disunahkeun deui dibalikan deui kitu nya lamun aya ti dieu geus ti dieu di sabarang tacan urang berjamaah deui di sabarang ngeun tusan wa i'adatu kal fardhi seperti disunahkeun deui ngabalikan dina salat parabu hadirin jamaah rahimakumullah wa asadakumullah sakitu anu tiasa kusim pribados disampaikeun kurang lebihna sim pribados nyuwun hapunten mudah-mudahan aya manfaat khusus pribadi umum ngapikeun urang sadaya bilih bisi bangkan pasti aya cariusan anu teu ngeunaan kana hukum teu metukan kana syara sim pribados nyuwun hapunten bilih bisi anu rada mang kitu nya rada kurang kahartos mangga taroskeun ka guru urang sadaya usikum bi taqwallah summa sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.